Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemiar tub di rencangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Santri Pinilih. Ya dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-15. Mitra-mitra pemiar tub dongeng Mang Guru sok senaos ya dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabeuneureun sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Sate acan Mang Guru neraskeun deui ieu hanca carita, Mang Guru bade ngahaturkeun nuhun heula ka para pemirtub engal anu neme gabung di channel MGR Mang Guru Ruswana. Oge boh bilih kanu teu acan subscribe, mohon sok ngadangukeun tapi teu acan subscribe, tong hilap channelna di subscribe heula. Atur nuhunnya, etang-etang ngiring ngarojong ngadeudel kana lumangsungna ieu acara dongeng. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru gajeleng jirim anu ngawaskeun si Jolad jeung dua baladna ngagajeleng tina dahan tangkal kalayan dina gerakan siga anu hampang pisan kituna teh nepi ka mangsa sukuna napak kana lemah oge meh-mehan henteu nimbulkeun sora. Ari si Jolad jeung si Londok anu tayohna mah can sadar kana kaayaan jongjon bae nempokeun si Amud anu harita keur ugal-ugil nyokel panto ku bedogna. Gancang, cek si Jolad siga anu geus teu sabar. Tangtuna oge ngomongna teh bari satengah haharewosan. Bageuh keneh tulakna loba. Si Jolad garo-garo teu ateul siga anu kesel, tapi teu bisa kukumaha, kapaksa bae kudu sabar ngadagoan. Hei, isilah ketrok heula ari rek asup ka imah batur teh ilang bara uluk salama. Ngan gebeug pohara ngarenjagna si Jolad jeung dua baladna mah mangsa ngadenge suara anu cikeneh nyelengkeung teh. Tiluanana meh bareng ngareret kana datangna sora kasampak hiji jirim anu make teregos geus ngajanteng di buruan. Ya, saha ari sia koplok, cek si Jolad langsung nyorongot bari tutunjuk ku bedogna. Teu nemalan eta jirim anu tina sora jeung tina dedegana mah masih keneh kawilang ngora ngan saukur neuteup bari nganyamkeun leungeunna dina hareupeun dada. Sidik ari geus rada kacaangan ku cahaya cempor anu aya di tepas imah mah eta jirim teh make teregos kelir beureum anu ngan ukur nembongkeun sapasang matana. Pakean handapna make pangsi kelir hideung sasetel jeung baju anu keur dipakena. Wah, jawab goblok. Saha ari sia? Cuk si Jolad nepi ka sesentak siga anu beuki keheul. Eta jirim anger ngabatem bari rutret ka si Jolad jeung kadua baladna. Wah, goblok. Odaran oi. Cuk si Jolad ngareret ka si Londok. Ngan kejeleng. Ngan ukur dina sakali gerakan si Londok geus aya deui di hareupeun jirim si teregos beureum anu keur ngajega di buruan. Si Amud anu nepi ka bedok nyokel panto ngan ukur nempokeun di gigireun si Jolad. Heh, saha ari sia? Bet ngaganggu sia teh koplok, cuk si Londok nyorongot. Jongo bedogna ucas acos kira-kira sajengkaleun tina beungeut si teregos beureum. Si teregos beureum anger ngabetem sapasang matana neuteub seukeut ka si Londok. Wah, montong loba bacot. Gancang podaran oi, cek si Jolad nyelengkeung. Podar sia bangsat. Hiat. Bareng jeung gorowokna, si Londok langsung ngagajeleng sarta ngahembatkeun bedogna rek digas beheung. Lep, si teregos beureum ngelok sarta gancang ngagilekeun awakna ka belah kenca. Atuh plos,
Bedog Cilondok ngan saukur ngadek tempat kosong. Sat. Bangsa Panarajang munggaran teu keuna kana sasaran. Cilondok langsung nyusul tepus ku Panarajang susulan. Ngabubat babit bedogna siga anu hayang nyacag awak lawan. Tapi gerakan si Terogos Beureum anu babalicetan nyingkahan Panarajang jauh leuwih geusit nepi ka kabeh Panarajang Cilondok hiji oge taya anu keuna kana sasaran. Wah, goblok. Gancang bantuan oi. Jok si Jolad ngareret ka si Amud. Teu dingkekeun deui, jorelak gajeleng. Si Amud asup ka pakalangan. Hiat! Siet sabuk. Si Amud langsung narajang ngahambatkeun bedogna rek ngalacangkeng si Terogos Beureum meh bareng pisan jeung Panarajang Cilondok anu harita mabadkeun bedogna pikeun nuar bincurang lawan. Las! Jirim si Terogos Beureum dak dubadakan leungit dina panempona dua balad si Jolad. Si Amud jeung Cilondok nepi ka rungah ringeuh neangan lawan. Wah! Tukangan sia goblok! Cek si Jolad ngajorawok ngabejaan dua baladna. Ret, gebeg! Si Amud jeung Cilondok pohara ngagebegna. Sabab tetela si Terogos Beureum geus ngajega di tukangeunana. Hehe. Si Terogos Beureum ngahehe. Bangsa anu ngaraponan dirina geus malikeun deui awakna. Hiat! Hiat! Si Amud jeung Cilondok meh bareng narajang deui. Seseukeut bedog si Amud nepi ka ngahiuk bangbaraan rek nigas beheung lawan. Dina waktu anu sarua bedog Cilondok oge nyuruwuk rek nobros beuteung. Siap! Sat! Plos! Kalayan siga anu gampang pisan kabeh Panarajang lawan beunang disingkahan ku si Terogos Beureum. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru lumangsung nagalungan di buruan imahna Lurah Asep. Pohara pisan campuhna. Dua baladna si Jolad terus ngarangseg bari ngabubat babit bedogna. Tapi hiji oge tacan aya anu keuna kana sasaran. Si Terogos Beureum ngan saukur babalicetan nyingkahan Panarajang dua lawan tanpa ngayakeun Panarajang balesan. Siga nu hayang ngulinkeun sarta ngajajal heula kamampuhan lawan. Si Jolad ngojengka ngadeuketan pakalangan. Tapi teu langsung narajang malah ngajega nempokeun heula anu keur galungan. Ari di jero imah Neng Yasmin, Lurah Asep jeung pamajikanana anu tetela geus harudang sabab tayohna mah ngadenge anu pating jorawok sarta pating keuleuweuh di hareupeun imahna. Harita teh tiluanana oge nepi ka ngadedempes bari naraong anu keur galungan. Sahanya anu ngalawan dua anak buahna si Jolad teh? Cek indung Neng Yasmin ngareret ka salakina. Teuing ibuna. Tapi sigana mah aya dina pihak anu bener. Nyatana ngahalangan niat jahat si Jolad jeung anu jadi baladna. Tema Lurah Asep. Dituna teh bari gancang naong deui kaayaan di luar. Dina sela-sela liang bilik anu ngahaja dikorowek sangkan leuwih sidik. Hiat! Katembong si Amud jeung Cilondok beuki ngarangseg. Siga anu beuki panasaran sabab sakabeh Panarajangna acan aya anu keuna kana sasaran. Sabuk! Kolebat! Bedog si Amud nyuruwuk deui rek nobros beuteung. Meh bareng pisan jeung Panarajang Cilondok anu ngahembatkeun bedogna rek narok sirah. Gancang si Terogos Beureum mundur heula. Jeleng! Si Terogos Beureum ngajaul nepi ka mapakan sirah dua lawanna. Ayeuna mah si Terogos Beureum ngayakeun Panarajang balesan. Dua dampal sukuna ngajejek embun-embunan dua lawanna. Panarajang si Terogos Beureum narangal pisan kana sasaran. Sabuk! Seak! Jebrod! Wadaw! Salontod gedebut. Meh barang dua baladna si Jolad nyaluk curug kana lemah sarta anu saterusna haregungan nyeklan sirah jeung beungeutna. Kurang ajar! Cuk si Jolad nepi ka kekerot. Gajeleng, seak! Si Jolad ngagajeleng sarta langsung nyabetkeun bedogna pikeun mapas beheung lawan. Kolebat! Lep! Si Terogos Beureum ngelokkeun sirahna atuh plos. Panarajang si Jolad ngeplos tina sasaran. Hiya! Si Jolad malikeun awakna sarta ngayakeun Panarajang susulan. Seseukeut bedogna ngolebat rek nuar cangkeng.
tapi kalayan sakilat si Tergos beureum ngagiwar ka belah kenca. Atuh plos. Pikeun anu kadua kalina bedog si Jolad dengan saukur ngahakan tempat kosong. Bareng jeung ngeplosna deui panarajang lawan. Dina gerakan anu pohara cepetna, si Tergos beureum ngasupkeun panarajang balasan. Beureupna nyuruwuk rek ngalabeungeut lawan. Tapi tetela si Jolad oge panyangking ilmu gerakna geus aya di tingkat luhur. Lep plos. Beureum si Tergos beureum ngan ukur ngahakan tempat kosong. Mangsa anu jadi lawan ngelokeun sirahna. Hiya! Sat. Plos. Si Jolad jeung si Tergos beureum hut-het silih tarajang. Sakapeung gujelang-gajelang sarta babalicetan mangsa nyingkahan panarajang lawan. Kalayan duanana oge pada dina gerakan anu meh-mehan teu katuturkeun ku mata biasa. Saha nu ngalawan si Jolad teh nya oi? Teuing kuring oge teu nyaho. Sigana mah ngora keneh nya. Ngan teuing saha? Sigana mah lain urang dieu da urang dieu mah buah nu jago kitu nya. Mitra-mitra pemiar tub dongeng Mang Guru disakurilingeun buruan Imah Lurah Asep. Tetela geus aya sababaraha urang warga anu ngadon lalajo sarta galecok jeung pada baturna. Beuki lila buruan Imah Lurah Asep jadi beuki loba warga anu pating kurunyung marawa obor nepi ka kaayaan di eta patempatan beuki lila beuki caang. Ngajedog bisi cilaka, tempokeun we heula. Ceuk saurang warga, mangsa nempo saurang jajaka anu nyelenteng rek nyampeurkeun si Amud jeung si Londok anu harita geus pating koneal deui. Ngajedog atuh. Awas anu aya kabogog wae sia mah. Ceuk anu sajen milu nyorongot. Ari geus pada nyentak mah gancang bae eta jajaka ngabadaukeun niatna. Paneuteub kabeh warga museur kanu keur galungan. Sakapeung mah nepi ka aya anu meungpeun. Alatan paur mangsa nempo gurilapna seseukeut bedog si Jolad anu meh-mehan keuna kana sasaran. Hiat! Modar sia bangsat! Cuk si Jolad ngababadkeun bedogna rek nuar bincurang lawan. Jeleng si Tergos beureum luncat nepi ka mapakan sirah. Seak! Si Tergos beureum ngajejekeun dampal sukuna rek ngala embun-embunan lawan. Gilek! Kalayan sakilat si Jolad ngagilekeun awakna ka belah katuhu. Alhasil jejekan si Tergos beureum ngan saukur nyuruwuk sarta antukna nenjrag lemah nepi ka deklok taneuh garing oge. Dina mangsa suku lawan karek napak kana lemah, kalayan dina gerakan anu pohara gancangna. Si Jolad nyabetkeun deui bedogna rek ngala iga lawan. Aya kasempatan pikeun ngagiwar, kapaksa si Tergos beureum kudu nakis pigeulangan si Jolad anu keur ngeukeweuk pakarangna. Hiuk, geduk, des. Dua leungeun anu pajauh pisan ukuranana diadu nepi ka ngaluarkeun sora anu matak linu. Celeng! Bedog si Jolad leupas dina cekelanana. Nepi ka kekeremengan si Jolad mah sanggeusna diadu pigeulangan teh. Sabab karasa aya anu nyakcerak pohara panasna. Ari si Tergos beureum mah tekerel-kerel ketempona teh malah nyerengeh neuteub lawana anu harita undur-unduran. Setan, rasakeun sia kunyuk. Cuk si Jolad sanggeus ajeg deui dina kuda-kudana. Geus kitu mah reup si Jolad beureumkeun matana. Bibirna kunyam-kunyam siga anu keur mapatkeun jampe pamakena. Cung si Jolad ngacungkeun dua pereupna. Aneh, pereup si Jolad dak dubadakan ngagebur beureum semut sikuna. Dina mangsa puluhan warga kerungah ringeuh sarta maralohok. Alatan nempo eta kaahengan, ari si Tergos beureum mah tibang nyerengeh bari teu leupas neuteub paripolah anu jadi lawana. Modar sia setan. Dina tungtung kecapna, si Jolad ngagajeleng semumuter sarta nonjokeun dua pereupna rek ngalah sirah jeung dada lawan. Ari si Tergos beureum tadi oge teu incah tina tempatna. Jika nu kalembay mangsa rek ditarajang kudu jadi lawan teh. Ngan dina mangsa dua pereup si Jolad kira-kira sajengkaleun deui rek keuna kana awakna. Sakilat dua pereup anu daku badakan dibuleun ku cahaya bodas dipake mapag dua pereup si Jolad anu ngagebur. Sewuk beledag. Balukar tina panggihna dua kekuatan
tapi ka ngabalukarkeun sora anu pohara tarigna. Celong gebut. Bareng pisan jeung jorawokna, awak si Jolad anu pohara badagna teh nepi ka ngaceleng aya kana 4 meterna sarta anu saterusna mah ngagedebut ninggang lemah. Gulitik. Si Jolad gugulitikan sarta haharegungan antara pisan dua leungeunna nepi ka ngapulkeun haseup ipis sarta hideung siga anu dak dubadakan tutung. Kalayan leungeun kencana mah nepi ka ngaplek siga anu potong palebah sikuna. Lepok, modar sia modar. Nampok kaayaan si Jolad anu samodel kitu, puluhan warga anu ti tadi ngadon lalajo mah malah pating jorawok siga anu hayang mupuas. Kuniang si Jolad hudang bari pupuringisan. Ret kadua baladna tetela si Amud jeung si Londok geus areuweuh dina tempatna, malang pret siga nama ret ka si Tergos beureum anu keur neuteub seukeut ka dirina. Keajeleng, jorelat, les. Antuk nama si Jolad oge mang pret ninggalkeun pakalangan sarta tekung silila oge geus ngiles siga anu dilegleg ku beleg-begna peuting. Ari si Tergos beureum sanggeus si Jolad mang pret mah ret ka warga anu keur ngagimbung nyeh ngajak seuri sarta rengkuh tanda mihormat. Horsey! Meh bareng kabeh warga sarurak sarta meh paheula-heula muruka si Tergos beureum. Tapi kira-kira sameteran deui si Tergos beureum gancang ngagajeleng mapakan sirah warga sarta anu saterusna mah jojorelatan ninggalkeun eta patempatan ngan ukur bisa marelohok puluhan warga oge ari geus kitu mah sarta kabeh nareuteup ka palebah ngilesna si Tergos beureum tanpa saurang oge anu sempet ngedalkeun panuhun ka dirina. Sahanya oi, mani sakti jelema teh. Teuing atuh, man ari tina sikepna mah geus pasti jalema bener. Nya oi, sakitu rengkuhna geuning tadi oge. Ngan lain ditewak atuh si Jolad jeung balad-baladna teh nya, tuman. Tapi kajeun lah, moal bisa ngabangsa teuy ari kokotna geus potong mah. Puluhan warga ngagimbung sarta galecok di buruan imahna Lurah Asep. Geus kitu mah Lurah Asep jeung anak pamajikanana oge pating kurunyung sarta milu galecok ngomongkeun perkara anu cikeneh kejadian. Beunang bangsatna, tanya Kang Husna anu harita karek ngurunyung kaburuan imah Lurah Asep. Oh ieu mah telat datang teh. Geusaan gelutna oge, rame pisan lah pokona mah. Tembal salah saurang warga. Rame we, da lalajo naon? Celengkeungna saurang warga siga anu kagugu. Gelut. Saha anu gelut? Ceuk Kang Husna kurang kerung. Mitra-mitra pemiartub dongeng Mang Guru. Kalayan tekung sing ngadagoan ditanya deui ngan darak-dak weh saurang warga nepi ka teu sirikna ngabudah nyaritakeun perkara anu cikeneh lumangsung di eta patempatan. Anu sejen oge milu ngengklokan bari jeung teu saeutik anu ngomongna ditarambahan cangkan leuwih sieup kadengena. Kang Husna nepi ka molohok mangsa ngaregepkeun alewohna caritaan warga teh. Ari maneh geus di mana heula atuh Husna? Tanya saurang warga anu meh saantaragan pisan jeung Kang Husna. Nu matak neangan si Aris heula. Teuing ka mana losna budak teh? Maneh nempoan teu? Teuing Husna. Da ti tadi oge pogot nempo anu tarung ari kuring mah. Tuh,
itu Jang Aris mah jeung si Apan. Cek saurang warga nunjuk ka Jang Aris, anu harita siga anu keur ngawangkong jeung saurang jejaka. Oh, nya geuning, cek Kang Husna. Kituna teh bari gancang nyamperkeun ka anakna. Jang Aris ngan saukur ngareret mangsa disamperkeun ku nu jadi bapana teh. Ari maneh rek indit-inditan teh tara bebeja heula. Anas kokot tetengan kolot mah. Aris sugan teh ka mana Aris? Cek Kang Husna. Mangsa geus aya di hareupeun anakna. Bade wawartos kumaha atuh Pak? Pan bapana oge tadi mah nuju tibra. Ku abdi di gentaraan oge teu ngawaler basa aya Kang hadis kekeleueuhan ngawartosan aya bangsa teh. Oh, hampura atuh ari kitu mah Aris. Cek Kang Husna bulu hambel heuh siga anu era. Abdi mah bade wangsul ti payun nya Pak. Teu kieu tunduh. Nyajong atuh karunya si emak baturna. Bapa mah engkewe yang leuwih nyaho heula kana kajadian anu sabenerna. Jang Aris ukur unggek sanggeus amitan ka Jang Apan mah guragi rubay Jang Aris ngagedig ningalkeun eta patempatan. Ari Kang Husna jeung Jang Apan geus kitu mah pating koloyong ngadeuketan kulawarga Lurah Asep anu harita masih kene galecok jeung puluhan warga di tepas imahna. Ye, cag heula nya hei.